Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun aturan baraya kaum dangu, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Maman. Kumaha baraya sadayana sararehat, mugia aya dina ginanjar kawilujengan. Urang ngadongeng deui, urang neraskeun hanca anu kiwari katunda dina carios kalayan judul Bagjana Hate Wanoja, nu dikarang ku Ibu Sukaesi Sastianawati, nu digarap atanapi diropea deui ku Mang Maman. Baraya kaum dangu supados teu nyangkolong teuing kana waktos, hayu urang lebet ka alam carita. Baraya kaum dangu upami telepat hanca kiwari teh hari kitu ciceu parantos nepangan anjeunna wawan neuteup teu acan nembe bade ngantos heula putusan ti ayi. I mangga atuh dileueut tos tiis boanya, ceug kana gelasna rot diinum. Mangga ceuk, di tadi ge da parantos janten kumaha ayeuna teh? Eta ayi kumaha, leres-leres bade nampi? Sumuhun da kitu kahoyong pun adi ge. Tah nuhun, atuh upami tos puguh mah da kamari ge saleresna rai mah tos nampi ngancenah ngantos putusan ti ayi ayeuna sadayana tos sapagodos kanton ceuceu we kaditu nepangan. Hari abdi mah teu kedah nya ceuceu, sawios entong keun we ke upami tos aya ka katangtosan ayi mah langsung ngadamel. Be nuhun atuh ceuceu, nembe ge kenal abdi teh tos ngarerepot ceuk wawan. Saur saha nembe kenal, nembe nganjang kitu. Pantos sering tepang mah pira kue da urang teh sasa tatangga sanaos teu garandeng ge pan sajalan kene. Atuh ceuceu mah komo tos dipayun nyirian ayi sareng rai teh. Nyirian sote bane we resep duda keur meujeuhna. Heug nu geulis jeung nu kase pantesna teh bagja pisan. Oge ayi sareng Yi Endah teu singarerepot, ieu mah tadina ge karep ceuceu, usul ceuceu, pan ceuceu resep asa ka adi piraku sareng nu dianggap wargi teu tiasa silih bantu upami teh mah kenging disebatkeun yen ceuceu ngabantu. Tah mugi ayi singartos teu ceuceu mah teu asa direrepot. Teu kinten nuhunna boh abdi boh pun adi komo pun adi mah di kamari ge teu aya deui nu disanggemkeun teh sajabiti ceuceu atoh panginten dumeh ceuceu bade nulungan. Ah dasar Yi Endah we budak bager. Ari ayi sok nyeusup, bilih we da ayi mah lungguh he urang ngabantun. Lah atos we ceuk ulah ngarusiakeun. Ih henteu da ceuceu ge hoyong. Ojengkang pipin ka kamarna teu lila kaluar deui mawa sabungkus rokok jeung ronsona.
Mangga Yi, pokna ngasongkeun bungkusan rokok Mazda. Wawan nyokot sabatang kitu deui Pipin. Leungeun Wawan ngarongkong rek nyokot ronson kitu deui Pipin. Sacara kebenaran rame-rame duanana tepung. Wawan buru-buru narik deui leungeunna. Tapi ramo-ramo Pipin masih sempat ngusap najan ngan sausap. Tarang Wawan kerung deui teu ngarti baraya kaum dangu. Red kana beungeut Pipin nu direret seuri kareueut. Keur ngaleungitkeun kakaweuran. Rek ronson nu geus dicekel geus wurung. Song diasongkeun ka Pipin. Pipin tungkul nyengeutkeun rokona. Geus urung kakara nyengeut nu dina bibirna. Pipin nyarande kana panyarandean kursi. Numpangkeun deui sukueuna. Udud bangun nu nikmat. Dina gerak laga lagu teh. Bebas bangun pahareup-hareup. Jeung nu geus kacida wanohna. Baraya kaum dangu sabalikna Wawan asa beuki kararaku gegedena mah. Hariwang da puguh kakara teh can nyaho bener-bener kana watek Pipin. Dupi cece iraha bade angkat teh. Wawan nanya, nepangan eta teh ya? Keun we engke margi satia-tiasa hoyong ulah ngalangkungan minggu ieu supados ayi enggal kagungan padamelan atuh Yi enda panginten bingaheun. Naonana cece ulah ngalangkungan minggu ieu teh? Sumuhun satia-tiasa hoyong dina minggu ieu keneh ayi ngawitan ngadamel teh. Nuhun upami tiasa di ngawitan dinten enjing. Janten tos mastikeun yen bakal ditampi. Bade disebatkeun kitu mangga. Margi asa tetebiheun upami ditolak teh, ceuk Pipin. Ngetrugkeun rokona kana asbak miceun sekarna. Dina roko kaciri beureum, lebah tapak ngenyotna tangtuna ge lipstik dina bibirna napel. Geuning gampil pisan kanggo cece mah. Rupina saderek nu gaduh cepe beunghar teh, ceuk Wawan. Sanes wargi mungku margi tos akrab tos teu asa-asa boh cece ka anjeunna boh anjeunna ka cece sareng ka akang. Asalna mah Yi akangna ge teu kenal pisan boh pendak ge nembe. Tapi ayeuna tos kawas jeung wargi we. Kitu deui kahoyong mah boh ka cece jeung akangna. Boh anjeunna ayi sareng Yi enda teh kada akrab. Margi Yi ari hade sareng sasama mah dina aya naon-naon teh aya we batur pakumaha teh. Rupina anjeunna jalmi bager pisan nya cece. Wawan nyelok, leres Yi anjeunna mah bager berehan karunyaan. Leres Yi anjeunna mah bager berehan karunyaan. Da sanggemna ge hoyong kenal sareng kulawarga padamel-padamelna teh. Atuh anjeunna mah upami urang aya kararepet teh tara asa-asa ngabantu. Geura engke upami aye tos ngadamel kareresan di anjeunna. Aya salamatan naon bae, boh alit boh ageung-ageungan. Kada we sadayana padamel sareng keluargana teh dongkap. Sakedik namanya sareng bojona. Numawi cece mah nuhun atoh mun urang tiasa langgeng duduluran teh. Pipin neuteub jero. Abdi oge teu kinten nuhunna. Tiasa kenal sareng cece sareng akangna teh komo deui. Ayeuna sasat bade diperjuangkeun supados abdi enggal gaduh gawe. Mung nembe tiasa nuhun ku kecap sareng dina hate. Biheung iraha tiasa males kana kasayan cece sakulawarga.
Ayi nah hantem wae disebatkeun kasayan sanaos dileresna ge cece tiasa merjuangkeun Ayi dugi ka hasil kirang bara terus ngabantu dugi ka tiasa ngaroncatkeun kaayaan mah marginya yi omat sanes cece maksad awon komo ngahina mah tobat ka pangeran teu pisan-pisan mung pan Ayi ge alim panginten upami kaayaan Ayi salamina kieu tangtos hoyong Robi hoyong majeng sanos upamina Ayi jalmi lungguh sederhana namung moal leupas tina udagan ieu sanaos sanes keur Ayi pribadi kanggo rai upamina sabage caroge nu hade piraku teu bingah mun ninggal gereuhan majeng gandang ginding boh panganggo boh kaayaan di bumi leres kitu yi leres pisan kahoyong gitu kahoyong mah gitu di meme pruge terus aya cita-cita gitu teh mung dugi ka danget ieu mung bati-watirna ninggal pun adi teh datang tos ari kahoyong mah sapertos nu sanes ceuk wawan nu mawi teh age cece mah ti barang pruge tos resep keur geulis teh hade budi jabi menda kaayaan nu ayeuna keur kaalaman teh teu aral teu ieu aral padahal teu acan laminya yi ngarangkep teh Pipin nanya teu acan satahun-tahun acan jawab Wawan. Tuh gening tapi sakitu mah bager teu marudah teu aral sabaraha taun yuswana Yi Endah teh Pipin nanya deui waktos ngarangkep ka abdi teh 20 jalan panginten ayeuna ninca ka 21 taun ih gening anom keneh pisan panginten atuh katinggal dina raraina ge masih bubudakeun muhunda gening sanaos tos imah-imah ge aya we bubudakeunana mah ari ai bujeng-bujeng Yi Endah nu nembe we adi cece Agustos 23 tahun tapi ih lalampahan teh kawas nu umur wawalasan keneh rai leres kitu cep Agus teh ceuk Wawan disebat adi cece pituin da sanes margi cece mah teu gaduh adi eta teh budak pun bibi mung kalaresan ogona ka cece eta panginten dumeh cece teu gaduh adi manehna teu gaduh lanceukna da yi kapilanceukna nu sanes mah teu kitu duh ka atuh panginten atuh sanes ari Ayi tepang sareng Yi Endah di mana di ditu we da rorompokna tetep ieu sareng waktos masih sami kuliah sering tepang namung teu diteraskeun nya Yi henteu boh abdi boh pun adi ge ari abdi mah tos kantanan teu aya piwarageudanana ari pun adi mah kabujeng pru ka abdi komo upami diemut dugi ka dinya nama sok beuki watir asa gaduh dosa nah kitu Yi ceuk Pipin mun eta we pru ka abdi teh dugi ka dinten ieu rumaos we teu acan nyenangkeun kala sawangsulna atuh terus kuliah naliren da upami ninggal galagatna mah mun diteraskeun tangtos kana pimajengeunana mun tos dugi ka lebah dinya sok teras emut meureun mun teu ka abdi mah moal kieu nasibna pada-pada teu neraskeun sakola ge da puguh nu hoyongeunna ge sanes jalmi pantar abdi nah saha kitu Yi nu palayeun ka Yi Endah teh Pipin seuri seueur nu niateun mah mung nu leres tos serius sapertos abdi aya hiji malihan tos sumping ka sepuhna nanaon rerencangan abdi keneh batur salembur
mung ari ieu mah sepuhna beunghar teh sanes bobohongan dugi ka ngaraos tetela abdi ge harita mah mung duka kunaon duka leres tos jodona panginten bet endah teh berat ka abdi rupina kumargi ayi mah kasep Pipin gancang ngomongna cece mah sanes kukitu sareng da teu rumaos kitu deui Wawan tungkul ai sesauran kitu da nu sanes mah mau buru nyakeun ceuk cece oge komo cece mah hoyong teh mun jaga parang gaduh anak koyong sakasep ai salunggu ai cece mah ceuk Wawan kebat lantaran kaget dumeh ngadenge caritaan Bipin kitu asana bet kuanian nah enya kitu miconggah pisan ceuk Wawan eta teh da leres atuh yi naon teh Wawan neuteup muhun ai kas Pipin seuri tos ceuk bet kateterasan sareng tos lami abdi di dieu teh bade permios we itu ai nembe ge ngobrol nah rurusuhan teuing keunda rai ge terangeun pan kadieu sugan nyusul meureun resep katambihan mah ceuk Pipin bangun wegah semahna balik tampil ceuk sanes waktos kadieu deui sareng pun adi hatur nuhun kana sagala kasean cece sareng hapunten upami kaganggu Wawan cengkat ai mah engke deui atuh yi sanggam abdi ge sanes waktos tangtos abdi meryogikeun buah teuing sering boh abdi boh pun adi ge kadieu teh leres yi awas tong bohongnya sing sering angkat ka dieu oge rai lah padahal masa kedap deui we Pipin ge kapaksa nangtung nuhun cece kana ngangkena ayeuna mah perimios wae nya tuh ye ari maksa teuing mah keun boh engke boh encing diwartosan ku cece kaditu ceuk Pipin bari marengan semahna leumpang ka hareup baraya kaum dangu geus muka panto tepas Pipin ngarandeg deukeut panto atuh Wawan ge eureun omat nyai sing sering angkat ka dieu mangga sareng pun adi Wawan nyodorkeun leungeunna ngajak sasalaman pok na deui di kantuna tuh ceuk yi Pipin neuteup Wawan ge neuteup tapi sakilat Wawan ngabalius hatena beuki tatanya nah neuteupna beut kitu ceuk kakara inget yen ramo-ramoana masih pageuh jeung ramo-ramo Pipin buru-buru metot leungeunangan bae dumeh buka Pipin leuwih rikat nyiwit leutik Wawan deui kerung atuh baraya kaum dangu barang ret Pipin ngadilat mangga atuh ceuk Wawan mangga yi turun tina teras murupanto pakarangan geus celek ka jalan rarasaanana teh plong we ngemplong kawas nu teuleum lila nyeusup deui hawa seger kawas nu lila dibui ayeuna bebas bari teu ngareret deui lengkahna beuki digancangkeun muru imahna baraya kaum dangu masih sasarengan sareng Mang Maman urang teraskeun Pipin nu ditinggalkeun tuluy nutupkeun pantol tepas tapi teu terus ka jero kalah nangtung anteng neuteub nu noyod tepi kalesna geus karuhan teu tembong mah kakara leumpang ka tengah imah geek deui dina kursi urutna nyarande korejat deui ngarongkong rokok geus diseungeut lagedai deui nyarande bari udud
sirahna unggek-unggekan alon, biwirna imut bangun numanggih ka bunga. Datang ka ima Wawan teu guragero teu keketro, plus we kebenaran panto hareup teu dikunci, leumpangna lalaunan, ditepas eueuh endah teh, di patongahan ge eueuh basa lengkahna rek terus muru ka dapur, kabeneran ngareret ka kamar da panto kamarna muka, kareret endah keur diuk dina tempat tidur nukang ka panto. Baraya kaum dangu Wawan ngadeukeutan panto kamar, sirikna teu jejengkean supaya taya sora nu kadenge. Geus deukeut lol sirah Wawan nempo ka jero, endah keur ngagulang gaper baju-baju Wawan, pek dibalikeun, dialak ilik, terus disanghareupkeun, imet didangdak didengdek, rasa meureun geus sugema, sok ditunda, tuluy ngilikan nu sejena. Wawan ngahuleung baraya, nah keur naon endah teh bangun anteng-anteng teuy, ceuk pikirna tapi masih cicing teu waka ngaganggu, hayang nyaho tepi ka anggeusna, dipuguh teu loba ngalak nyilik baju Wawan teh, teu kungsi lila geus anggeus, tuluy ditelepan deui, rek ngojengkang kana lomari Wawan, kaburu nyampeurkeun bari nanya, "Damel naon endah teh?" "Kang Wan," endah ngajerit hadena we dipegek, mun taeun teh matak ngabarubahkeun, ngan kacirieun kacidaruasna beungeutna sepa, panonna molotot, baju-baju Wawan rek diasupkeun deui kana lomari murage. Endah Wawan ngadeukeutan, tapi endah ngajengkat kalah gekna tempat tidur, bari nungkupan beungeutna ku dua leungeunna. Endah sok teu pupuguh endah mah, Wawan nangtung gigireun endah. "Endah, kunaon endah teh?" Pokna deui bari ngarongkong kana baju nu murage teh. "Eug dicokot sok gigireun endah." "Endah kunaon?" Wawan harihos-hos, leungeunna muka leungeun endah. "Atuh Kang Wawan mah ngahajakeun reuwas abdi teh reuwas," ceuk endah dibarung ku euriheun. Deudeuh teuing, hampura we nya endah, da taya maksud gitu gek diuk hareupeun endah. Endah gancang malik jadinya gigiran. "Mun matak naon atuh mun ti luar keneh sasawuran, pan biasana ge kitu tara jol-jol geblus," ceuk endah rada teugeg. "Ih atuh dapongan endah, nah panto teu dikunci nya akang teh rasa maneh bus we ka jero." "Nah atuh terang kitu teu ngagentraan da nya sote teu dikunci, sanes hayang di tebi ilap harianeun Kang Wan mah, duh mani reuwas abdi teh." "Nya nu matak ge hampura, geus moal sakali-kali deui nya," bari nyodorkeun sapu tangan, tapi endah teu daek nampanan anggur disusutan ku leungeunna tapak cipanon teh. Nah endah mani teu ngahampura. "Nah atuh Kang Wan ngahajakeun, terang apan abdi sok reuwas, bujeng-bujeng abdi dala Kang Wawan oge upami dibongohan kitu mah reuwas," ceuk akang ge moal sakali-kali deui. Oge da tadina mah sugan teh moal matak jadi ambek, da akang mah aya maksud sanes,
Maksud naon kitu mani kada gubah-gebah. Sorana angger keneh semua tegege. Ih, ari tadi mah dina erogan teh tang tupi kabungaheun. Endah gancang nempas. Nah, Muhun atuh Kang Wan naros damel naon endah teh. Sanes soyong diambek namung ngarep-ngarep endah ngaweler Kang Wan. Pan biasana ku kitu ari reuas aya keretak-keretak ge. Ari ieu bet ujug-ujug nyeuneu ambura we bari disusul ku ngagabrug. nah atuh ngarerewas pohara teuing. Ceuk endah sorana geus turun rada leudeuy. Malah biwirna oge kungsi ngarenyu ngadenge omongan Wawan kitu teh. Da jeung enyana mun ti peuting bareng lilir heug ngadenge nu keretak-keretek cara ngurus naon-naon deui. Gabrug wae kanu gigireun teupi ka Wawana sok ti buburanjat da puguh beda rontokna. Kumaha Wawan nanya deui. Ngewa. Ceuk endah. Cik ningali atuh ka dieu ambek keneh ka Kang Wan teh. Nah atuh Endah malik deui nyang hareup. Mun da teu dihaja. Wawan seuri. teu dihaja darewas atuh. Bari nyeletot nyiwit ping-ping Wawan tarik atuh baraya kaum dangu. Aduh. Dah, ieu nyeri. Bongan tuh dah. Aduh, pek-pek-pekkeun geura. Kang Wan, sot Ceuk endah. Nah, atuh ampun. ampun Kang Wan. Aduh, ngap. Bongan endah sok nyar-nyar. Jadi we akang teu kiat. Panceuk akang ge mun tos teu kiat kumaha tah. Duka teu lucu. Endah ngajang nyileuk ngan bae ieu mah ngajang nyileuk oge. Haye, kumaha ceu Pipin teh? Pokna sae da mang ceuk Wawan. Itu Kang Wan, da abdi mah sanes miwarang ngalayat naroskeun padamelan teh ya. Muhun. Eta we pan kedah nama kita dinaros kitu teh. Ari ieu nembe ayeuna. Sudah tos puguh tadi mah reuas, kumaha cenah? Endah nutup salakina. Kumaha naonna ditampi teu acan atuh da ceuk Pipina oge can nepangan anjeunna. Mun ceuk Pipin mo burung hasil. Gening. Endah imut ngagalenyu. Apaan sareng ceuk Pipin mah tos akrab sareng kacida bageurna. Janten ageng kamungkinan kana ditampina malah kahoyongna mah enjing ge cenah tos digawe atawa paling lami dina minggu-minggu ieu keneh. Boh engke boh enjing ceuk Pipin ka dieu. Kang Wan, Endah ngarangkul nyelegonkeun sirahna dina dada Wawan. Leungeunna meulit kana tonggong Wawan. ku bageurnya Kang Wan, ceuk Pipin teh jigana lanceuk sorangan ge moal langkung ti kitu nya Kang Wan bageurna. Nuhun teman Kang Wan tereh gaduh padamelan. Sirahna beuki nyusup leungeunna ngusapan tonggong salakina. Kumaha panampian ceuk Pipin ka Kang Wawan nyanggemkeun? Pek deui. Wawan kerung baraya. Riuk beungeutna bedangan hadena we teu kacirieun ku Endah da puguh keur ngahenen. Kumaha teu kaisineun
tekumaki peda urang teu gaduh geus pok deui. Tapi angger ngahenen Wawan tungkulilana tetep nu aya hareupeunana anu keur ngarangkul dirina. Loba anu teu ngarti mah ngan bae nempo kaayaan nu dipikadedeuna beut teu wasa mun kudu nerangkeun naon-naon nu kaalaman teh. Asa watir sieun salah harti heug matak minggeuskeun hareupanana. Teu pikaisineun malah mah kaconggaheun anjakal we tetepang sareng carogena jigana moal beda micongga midulurna teh. Wawan maksakeun ngomong sanajan teu saluyu jeung hate ge demi nu dipikaasi. Hei, ari endah tadi teh nuju naon? Geuning eta baju-baju Kang Wan dikaluar-kaluarkeun rek dilelangkeun. Wawan nyalengorkeun omonganana supaya teu museur dina soal Cu Pipin. Ah moal naha ngangge dilelangkeun da keur neda mah aya keneh, jawab Endah. Mun ieu mah bilih tos kacida butuhna teu nanaon diical ge. Dapan Kang Wawana ge tacan tiasa neangan bekel. Akang ge ngeunes da puguh di akang mah teu gaduh barang nu pangajian. Geuning ari nu Endah mah golosor-golosor we. Tos Kang Wan na beut kateterasan. Kang Wan hoyong tarang naon margina abdi ngaluarkeun acu Kang Wan, ceuk Endah. Muhun ceuk Wawan. Kang Wan, abdi teh bingah dumeh Kang Wan bade ngadamel nya abdi teh dituna mah hihideungan ngimeutan raksukan Kang Wan bilih aya nu soek atanapi teu aya kalencingan. Da ari meser ayeuna mah pimanaeun atuh papada teu wareuteuh rapi-rapi ulah ngisinkeun upami diparengkeun lebet didamel teh. Endah nyengkatkeun beungeutna tangga. Endah, Wawan ayeuna mah nu ngarangkul teh pel biwirna diandelkeun gana tarang Endah bangun geget jeung deudeuh. Nuhun teuing geulis katampi sagala kanyaa Endah ku Kang Wawan. Muga-muga sing langgeun pageuh kaasih urang teh. Baraya kaum dangu sora Wawan najan enya teu dareda ge tapi beda da puguh hariuk beungeutna ge semu ngalimba. Geus puguh Endah mah nu ngadengena asa ngadenge leungisna hate sorangan bari mageuhan rangkulan ngan kadenge sakecap. Kang Wan Cenah. Baraya Wawan nu kabenaran ngareret ke tengah tempat tidur. Heran bet baju Endah ngalumbuk didinya jika urut make. Da sasari ge tara di mana wae sokna atawa meunang nyeuseum kitu ge dihaja reretna pindah ka deukeut lomari enya we sapatu bodas nu Endah ge aya di dinya. Piraku sugan aritas diberesihan teu dikana tempatkeun deui. Tos indit gitu, indit kamana bieu meureun basa ditinggalkeun. Nya tadi mah teu karereta baju jeung sapatu teh peda bangreung. Ate Wawan ngalecok sorangan. Dah hari Endah uih di mana ceuk Wawan bari leungeun kencana ngadongkang baju Endah nu ngalumbuk.
Naha. Endah cengkat. Ieu geuning oge itu sapatu. Nah wih di mana endah gideg tapi bibirna semu imut. Henteu teu tas di mamana. Pokna nah atuh ieu di dieu pan sapatu ge aya tempatna. Nah teu kenging kitu aya di dinya. Sanes teu kenging eta teu biasana oge baham endah teu tiasa masihan jawaban sanes. Jawaban sanes kumaha? Tarang endah kerung muhun atuh ulah nyebat naha teu kenging. Tapi naon we naha tos diseuseuh acuk teh atawa tos diberesihan kitu deui sapatu teh. Ceuk Wawan semua teu percaya. Kang Wan, Dah sok balaka tos di mana endah teh. Ceuk Wawan nanya deui. henteu. Nu leres nyaan endah teu ngajawab oge henteu unggeuh kawas nu ngemu rahasia. Dah akang mah teu nanaon endah ka jalan upamana ka pasar atawa ka mana wae asal bebeja jeung pugul tujuanana. Ulah ngaleos teu bebeja. Komo Kang Wan keur mios mah sanes akang teu percaya atawa hayang nyengkeur endah ngan Kang Wawan mah bisi aya. Nanaon pan ari bebeja mah jeung terang tujuanana babari nyusulna. Oge akangna moal areup-areupeun atuh ayeuna bisi bae perluna ngadadak. Sanggeus akang jung tadi tea teu nanaon. Ngan mun akang nanya tos di mana endah kadah terus terang komo di kilungan mah ulah pisan. Nu dipikir teh Kang Wan mah sieun aya kitu kieu anu teu dipihareup. Ngartos nda Wawan neuteup endah anu diteuteub ngarasaeun maneh. Memeh ngajawab nyusupkeun deui sirahna kana dada salakina. Mun abdi teh tos miyos. Mung hanjakal we ieu teh waktosna parantos seep. Heuleuh baraya waktosna parantos seep. Hapunten tina samudaya kalalepatan kaluluputan sareng kakiranganana tina cariosan dongeng Mang Maman. Sareng hatur nuhun pisan ka balaraya kabaraya kaum dangu para wargi sadayana anu atos subscribe jeung anu atos satiana. Mung sakitu hatur nuhun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.